mandek nyaritakeun kuari dongeng sakadang ucing. Jadi eta aya ucing baheula eta ucing teh tafakur bae ibadah. Jadi nyana hebat eta ucing ka masjid ka mushola ceramah ceramah ucing bau didarengikeun ku oray ku bangkong ku monyet gajah maung singa termasuk berit termasuk anu sok ditangkal kalapa teh naon kadang-kadang bajing ngadarengikeun heran ngana ieu ucing jadi kieu ucing ye jadi hebat amat cenah ucing bisa ceramah. Wih lain lalawora ieu mah. Jadi kabeh heran diondang ucing diondang wow ceramahna bagus jasa. Datang ka beurit mah unggut-unggutan beurit. Asana ieu dihareup beurit kabeh bolain. Lalai ngadengikeun gideug. Beurit unggut-unggutan, cak beurit. Biasana mah jeung urang musuh. Tapi kok ieu mah nyana ceramah, nitah bageur. Nitah hebat, nitah tawakal, hebat. Jeung ulah galak, tak beurit bunga. Cek beurit atuh aing aman, cek jana aman ya aing. Wah hebat eta. Kabeh ngadarengikeun kana wejangan-wejangan ucing. Aya anu teu percayaeun oray tani. Cak oray tani teh ulah sambarangan ngadengikeun pengajian mah. Lantaran atuh ngaranna ge ucing. Jadi ucing apaan? Ngaranna ge ucing garong. Disebutna ge ucing garong jadi terus-terusan nya mah watak ngagarongna. Cek oraitana ulah waka didengikeun cek nyana kajenting nyona hebat malah jadi panitia masjid tak ucing sial. Salah sekretaris ge kabawa jadi menggarong ge. Kabeh muji ka ucing. Wah saat ieu mah ucing adalah dai sejuta umat. MZ elah MZ ku ucing kuari mah julukanana pindah MZ geus jadi tulang kuari ucing. Boh hebat apa teh ucing jadi sejuta umat. Kabeneran bajing boga tempat gowok di tangkal Ambon. Nyana geus mernah jasa cicing di dinya ngeunaheun jasa cak bajing teh. Ieu mah tempat strategi jasa. Mantap. Jadi cak bajing teh mun aing di luhur bisa nempo cewek. Mantap jasa komo simba keur mandi. Aduh. Sial teh beurit beurit naon? Bajing. Sok untap intip gitu teh bajing. Aduh, pokoknya eueuh nu teu kaintip si Mbak, nu putih, nu koneng termasuk nu hideung. Kaintip kabeh. Asana ieu nu jadi bajingna wakil buaya. Eta bajing turun. Nyana pindah tempat ka tangkal kalapa lantaran lapar. Pindah ge sementara neangan dahareun.
jadi nyana neangan kalapa aya kalapa atuh 1 2 3 4 lah ditangkal eta mah mengajiwi meureun jadi santapan nyana saminggu nyana ditangkal kalapa ngadaharan kalapa tempat nyana ieu benerkeun sapekerna ulah aya 2 sorana sobat cekas aya 2 tetep bagus. Jadi berit naik barang naik cekin ieu tempat ngeunaheun amat aing di dieu bae jadi diandi ku berit tempat bajing diandi ku berit cekin da ngeunaheun di tempat tiis cak berit mantep jasa ieu barang nempok wih simba mantap. Aduh, itu Wati aya Wati tuh. Waduh, itu Ibu Sarwati aya. Aduh, pemajikan RT teh sakar ngaranna? Mariati. Di dieu Mariati. Aya cenah tuh Mariati. Diijah segala arah. Ngan beurit jembungan nganu kitu mah ja. Hayang ka urang Lampung we sia tah beurit. Aduh, tak beri ku dipencit sama berit. Bangsa Kawati, diijah, Mariati mungun. Ceknya lihat tuh gitu mah. Iya berit bloon. Menang ngadidik sekretaris. Berit. Barang balik eta bajing ke tempat semula kagetnya nak. Pan imah aing gesian ku berit imah aing sia kok berani-berani di dia cak berit teh aing cicing di dia ge saminggu pelaturan di alam satwa asal geus leuwih ti 3 poe berarti eta meunang di aku wow di alam itu mah kitu. Di alam orang menang sabaraha poe tah, menang sabaraha bulan bisa diandih gitu tah Bang Haji tah. Tuh, ini nama keputusan sorangan. Emang belum ini mah koordinator ya. Can sadar-sadar jangan. Teu bisa cak bajing, pokokna mah urusan-urusan kos kitu tetap orang kudu diabaikan sebab ia kan menang nyeun aing menang ngalemah aing menang nata aing hese neangan tempat serta tegi kieu kaditu kadeuleu kadieu kadeuleu kadieu oh ieu mah seluruh jihad arah kadeuleu kabeh ieu mah ngeunaheun hendak teu bisa aing mah cek berit teu bisa tetap aing mah di dieu bae ieu mah ngabangun saha tah ngabangun saha aing mah geus tarima nyeusi bae teu bisa kitu ribut di luhur ribut dek belut kadenge ku gajah cak gajah tulalena ka luhur turun sia turun ulah sok ribut urang sesama hewan harus saling menghormati. Tadi kita kiai sesama kiai harus saling mendahului. Salah. Tidak boleh saling mendahului sesama bis kota. Komo kiai mata melalui tibus kota. Kapalnya nah ragak bisa. Turun. Cek gajah turun. Diliak sia ku aing. Nyaho aing boga awak gede. Teu bisa cek bajing kula mah tetep bae menta keadilan seadil-adilna lantaran ieu mah imah kula cak berit di alam satwa urang geus sepakat leuwih ti 3 poe meunang diandih cak bajing teu bisa kitu eta mah lamun lain di luhur eta mah lamun digowok-gowok di handap-handap bangsa guha aya di luhur mah bebas sakeuna teh lain 3 poe geus teu bisa cak berit lain di handap bae di luhur ge tetep ribut deui bae kan ulah ribut cak gajah sia mah ribut bae ulah ribut
atuh kami minta dihukuman seadil-adilna. Kieu bae cak gajah kan urang boga kiai ucing garong teh urang minta hukum ka nyana supaya ngahukuman. Cak gajah teh kudu minta persetujuan ke seluruh rakyat, monyet, ua-ua, maung, kumaha seluruh hewan boleh diumumkeun ku gajah. Saudara-saudara hewan yang ada di hutan di mana saja berada, saat ini antara bajing dengan tikus memohon keadilan, dan putusan keadilan ini tidak ada yang bisa memutuskan kecuali kiai sejuta umat, ialah ucing garong. Bagaimana kira-kira dihukumi oleh ucing garong? Kucing garong setuju? Wabeh setuju ku geus hebat-hebatna ucing. Sebab eta ucing mah geus paharejos di koran, di televisi, di HP ge aya. Mantap ulama, alhamdulillah aja saya ka urang lembur muhajirin ye. Bersyukur ka Gusti Allah geus eueuh deui kabeung berat. Hiji geus baroga TV kabeh. Alhamdulillahirabbil. Kadua geus boga HP kabeh. Alhamdulillahirabbil. Nu empat atuh alhamdulillahna. Sakali deui geus baroga HP kabeh. Alhamdulillahirabbil. 3G deh HP-na. Pencet Quran, pencet hadis, pencet kaul ulama, Fathul Muin aya dinya, pencet deui susu. HP Rusdi kos kitu. Hujan di. Atuh 10 menit deui ucing beres nanti ucing. Seluruh hewan setuju kabeh. Wah, putus guys pokoknya mah. Siap, kami bakal nurut dengan keputusan ucing garong. Aya orai taneuh keluar tina liang. Interupsi. Cek nyana ulah sambarangan nyeun hakim. Ulah sambarangan nyeun hakim. Abong-abong nyana geus mancanagara ceramah. Jadi ketua organisasi, ketua partai, malah nyana jadi ketua pembangunan masjid. Ulah sok sambarangan, cak orai teh uji heula. Lah, cak nu sajen kabeh cak maung segala. Geus, kapira orai taneuh sorangan ulah didenge. Geus urang bae lah geus pokona. Nu lobaan, demokrasi cenah mayoritas lah. Pokoknya mah suara terbanyak. Padahal di Quran suara terbanyak kafir melulu eta. Namun di duluan dina ayat-ayat Al-Quran lolobana manusia teu nurut, lolobana jelema inkar, lolobana jelema pasek. Coba tanyakeun ge ka kiai. Suara mayoritas teu balenar kabeh. Mantak lamun urang ngandalkeun suara mayoritas secara demokrasi jurig kabeh. Coba ge baca dina Al-Quran. Wa inna aktharahum lafasikun. Saenyana jelema lolobana jelema para rasek. Tuh, eta mayoritas kan? Tuh, mantap suara mayoritas momonun. Sabodo cak orai. Ari teu nurut ka aing mah. Oh. Dek dihukuman ku uci ya cak gajah guys pokona mah eueuh deui panghebatna saat ieu Profesor Dr. Kiai Ucing Garong aya orai mah kalian deui tawadu pan orai taneuh lah cak orai aing mah teu percaya ngomongnya ka kotok itu percaya ka ucing. Tuh percaya saya tiga-tiga aja coba ge putus ge. Kas moal beres. Cakotok teh pan nyana mah geus aya di internet. Nyana mah geus aya di Google. Boh kacelun ka aun-aun.
kakoncara kaunggal negara jangan matu beuh secara pun kabeh lah tetep cak waretana aing teu percaya kejadian lah cak gajah kumpul kabeh terutama bajing jeung beurit yuk sia didinya datang ke Kiai Ucing Garong aya naon cek Kiai Ucing iya permasalahanana iya tempat bajing kemudian ditinggalkan dalam rangka mencari nyana seminggu lantas beri cicing didinya ngeunaheun jasa cak nyana ayo setelah saminggu kadinya beri teu indit na ieu menta diputus ku ucing ku meng nah apakah ieu milik tersebut imah teh jadi milik berit atau milik bajing etalah jadi keputusan tolong dihukuman sajujur-jujur cak berit cak ucing teh gampang ya ieu mah kos kieu mah ngan moal kuari ngahukumanana emang hiji kula tunduh jadi aturan dina Fathul Muin ngahukuman tunduh teu beunang jadi kudu istirahah hebat jasa teh ucing nomor kedua lamun lapar itu teu meunang ngahukuman besi timbulna jadi hawa nafsu teu konsen ku ayana sakitu ieu mah bubar bae heula lantaran kula tunduh kegis tentrem hudang hees ku kula dipanggil berikut gajah kesahan nyaksian bagus atuh cak hewan kabeh ieu karak kiai asa can manggih urang kiai model kieu beuh hebat jasa lah cak kabehan teh urang tunggu keputusanana belah ya eta mah geus kanyahoan jujur jeung adil aya di Kiai Ucing Garong cek yana jadi geus urang mah geus lah percaya bae meunang 2 poe dipanggil ku Ucing Garong berit jeung bajing disidang begitu disidang ditanya interogasi 1 2 3 cak meng emang aing geus kebal jasa ieu teu ngadahar berit kau beneran jasa cakna 2 poe aing teu dahar lapar cakna ieu jadi ieu mah wayahna bae cak bajing cipan jadi kos kieu atuh ya bajing sia ulah ka mamana jeung ulah ngaekspos ya nya kudu dirahasiakeun cak berit aing mah dek indit teu bisa tetep sia jadi mangsa aing kajen kumaha ge aing geus 2 poe teu dahar emang ngahaja aing mah lain tunduh-tunduh teuing aing neuleuh sia bangun amis percis kos Haji Masurin dari orang Lampung waduh mantep akhirnya bener dikerek kebunya rek tidak cak bajing teh tugas di dahar gitu berarti imah jangan aing deui can pugu can pugu tetep siage jadi mangsa aing deui bae je kiai pan kiai macam geus jujur jeung ada ulah loba omong pokona sia ulah ka mana tetep diteangan ku aing bakal dikerek bae sia ku aing tetep bae waduh geus beres ucing berit kitu di dahar baji di dahar lok mujihna bae di dahar kakara kuluna doang gajah datang weh, ya keron. Teu bisa ngomong kukumaha. Berit tinggal buntutna doang. Aya di dinya. Cak gajah, waduh, ieu kiai kos kieu amat. Waduh, salah aing neangan kiai. Neangan hakim aing salah kok jadi kos kieu ya. Wow, gajah langsung nyana tulalekna diacungkeun ka luhur. Woi, saudara-saudara hewan, ternyata berit bajing geus diadili ku Ucing Garong hasilna dikerakam kabeh hewan kaget
kaget kabeh pan jadi kos kieu tuh orai keluar cak aing ge kotok kadenge omongan aing heueuh bener je atuh aing geus neuleuh dasar ucing garong bae nek jadi kiai garong bae nek jadi DPR garong bae nek jadi gubernur garong bae nek jadi presiden garong bae nek jadi ketua organisasi garong bae nek jadi partai ketua partai garong bae dasar garong mah garong bae kuara kotok kabeh gidug jaheunya ulah sembarangan nyeun ketua panitia pembangunan masjid ulah ucing garong nyeun ketua organisasi ulah ucing garong nyeun tuh seuri heran aing mah asana nu di imahna meureun maju ita ucing garong gajeng hukum age nya seuri sih asana heuh ngerekep baru nu di imahna aing ngerekep ka teteh doang mah masalah geus mun jadi ketua partai ulah ucing garong jadi nanaon ge ulah ucing garong mah omat ulah dijieun gitu cek orai taneuh aing nyaho jasa watek kabeh daratang ka uci ka orai taneuh ke orai sia kok nyahoan amat bahwa eta teh kana moal bener kieu cek orai taneuh dunia hewan nusok tapa ngan golongan kaula dihandapeun kula orai belang etalah nusok tapa di bulan mulud dia kami matararapa ai kunaon koordinator mangariung melulu tadi berkatan marah sarua jeung Haji Pendi boloon iya salte di berkatan oh berarti ieu mah tipe ucing garong teu meunang teu di berkatan nah sik orai taneuh setiap jelema nu teu tapa moal beres kajen kumaha ge deuleu orai koros nyana mah tilok tapa beuteung bae dayut aya jelema grusak lumpat mun nyana marah digegel ku orai koros kuntu coplok ieu orai koros tilok tapa pokona seluruh hewan-hewan nu teu tapa moal manjur cak orai taneuh ternyata horenganan di dunia hewan ge aya pertapaan lamun dunia perhewanan aya pertapaan atuh komo junjunan alam kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salila hirupna nyana mah tapa bae kangjeng Nabi mah diangsongan roti nu ngeunah ku sahabat begitu diangsongan roti nu ngeunah ku sahabat tadaikeun ngadahar diangsongan kieu dikadeuketkeun teu dideketkeun jasa ka kangjeng Nabi teu ka kangjeng Nabi sahabat naros emang haram atau teu meunang ya Rasulullah teu kunaon atuh ieu mah kadaharan anu poho ka Allah cak kana kos kieu tuturkeun kangjeng Nabi orai taneuh nurutan kangjeng Nabi manjur kangjeng Nabi dikiriman baju jubah bagus dah luar biasa eueuh tanding teh mah baju jubah hiji luis jasa potonganna bagus jasa lamun eta baju jubah kuari didikeun ka Rusdi Haji Masuri ngambek didikeun ka Haji Masuri Rusdi ngambek kadenge ku Haji Bahri kieu bae heuh sia ujianana jogol di dinya bisa disoek-soek moal kapake kunaon eta teu tapa eueuh nu beres teu tapa maka jen kumaha cek orai taneuh nu mantak ulama ih naon-naon ge teu hayang neuleuh kadaharan teu hayang neuleuh ieu teu hayang neuleuh itu teu hayang kulama eta bae ai kasempar-sempar ge ai encan nyaan kaliak mah teu kumaha kulama kayak mun geus kaliak kakarak nyantok dipacul kapacul digeurkeun teu naon orai taneuh mah sebabnya nama geus jadi mustika sebab orai taneuh mah ti guruna ti ditu tapa maneh nya lamun geus beres tapa sing hade jaga keistimewaan maneh ulah sok sambarangan
sacatek-catekna sagegel-gegelna sebab maneh mah ulah-ulah kuhuntu maneh kakara kena burakna doang ge ujianna qaid jelema mentak oretan mah sangat menjaga kunaon eta nurutan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manta Kangjeng Nabi ketika dibere jubah cek Kangjeng Nabi lain pakaian kula jubah koskieu mah ieu mah pakaian raja-raja dunia nu poho ka Allah. Masya Allah urang mun bisa nurutan kos kitu mantep. Mentek cek Kangjeng Nabi mali wali dunia hubungan kaula mah jeung dunia kula-kula sugan aya terbersit di jero hatena hayang kana dunia teu aya Kangjeng Nabi mah. Waduh di urang mah kuari motor geus boga hayang nambah deui kajeun ngeridit ge kajeun teuing ka neraka ge nu penting boga motor bae eta mah urang Lampung tepa di dieu aslina mah urang dieu tetangga Haji Masuri berikut Haji Masurina kabehan deh geus boga motor kuari mikiran hayang boga Avanza jeung teuing ngeridit ge geus boga Avanza hayang boga naon gara Fortuner geus Fortuner ka dituna hayang naon deui terus bae sia mah sia jauh ngaran teh nyarupa tak ka Lexus kan ngadenge dong Lexus bae Fortuner bae nyaho ngaran teu nyarupa aya jauh cenah kiai aya liwat doang tuh urang mah kos kitu bae baju di kamari Rusdi geus teu mahi baju ge geus kieu bae asal dibuka bae geus kieu bae goblok sia aing can dipake-pake geus 2 bulan tolol sia baju ge geus kieu bae komo awewe mah rapat di jero aya dulur menta neangan nu mana ya nu dikdikeun mana ya nu beukeun eueuh cakena kunaon ulun soek tadi urang Cilowok mah kos karena itu ja bloon Masya Allah rapet di lamari geus teu mahi pohara jasa iraha deuk nuturkeun Kangjeng Nabina Kangjeng Nabi mah salila hirupna boga bajuna 2 nambah 3 bikeun hiji nambah deui bikeun hiji aduh inggis jasa uswatun hasanah bae urang teu bisa tah ieu Kangjeng Nabi nah nu mentak dituturkeun ku oretan manjur urang sebagai manusia lamun bisa nuturkeun Kangjeng Nabi manjur kajen ku kumaha waduh mantap cek Kangjeng Nabi mali wali dunia naon kurajeng dunia lah innama misli wa mislu dunya teu aya lian kula jeung dunia mah percis kamasali rajulin gola fi syajaratin percis kos hiji jelema ngiuhan di handapeun tangkal kayu kemudian sumagoma patarokaha nangtung aja indit dunia mah kos kitu jelema kapanasan cicing ngiuhan di tangkal kayu meureun 10-20 menit atau walilana sajam geus tiis berangkat deui geussan dunia mah kos kitu contoh di urang Kiai Haji TH geus balik ninggalkeun tanah saablag-ablag ditinggalkeun ku nya sakedeung ngiuhan di dunia putrana Haji Mus geus balik ka ditu Haji Sura baheula pemajikanna sabaraha di pemajikanna gegeran atuh sia tilu sia encan kan maksudna endek teh moal nurutan abah sakera moalnya nama geus ikror di hareupeun pamajikanna moal ku sieun-sieunna meureun tuh jadi geus eueuh nya Haji naon deui nu geus ari coba ngajuwi sebutan Haji Rawis geus eueuh naon sari Haji Mining geus eueuh Haji Adung geus eueuh RT nu kamari sabaraha RT sa RT Muhtar sadei RT BRT bahelanan ieu oh ada kan RT jeung boga jabatan eueuh atuh komo Haji Uwi
teu boga RT acan kana mah di dunianya teu boga pangkat RT acan paeh jasa di RT ge modar kabeh bakal pararai ngiuhan di dunia sakedeui malid dunya mali walid dunya naon hubunganana mantak cek Kanjeng Nabi kun fid dunya ka'annaka goribun aw abiri sabili sing aya maneh di dunya kos nu ngumbara atawa kos anu berangkat ngaliwatan berbagai daerah-daerah jadi geus di dunia mah kos kitu bae tah nu mantak ibu-ibu bapak-bapak urang cicing di dunia keur ngiuhan sakedeung deui bakal ditinggalkeun urang cicing di dunia ngumbar sakedeung deui bakal balik urang cicing di dunia seakan urang keur musafir ngaliwatan geus bae teu bakal dibalikan deui urang bakal balik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkeun ke bakal ditanya ku Gusti Allah Rusdi sabaraha umur maneh kitu kan ditanya haju maneh eta ngagunakeun TV pake naon bae geura siapkeun jawabanana yo berita-berita lah macem-macem bae ieu bolon hiji pendi segala berita segala orkes didengekeun teu tuh sepak bola dengekeun teu di dalam tuh kan kita tanggung jawab di hadapan Allah Masya Allah huis geus lain di hulu dijembut geus huisan sehingga ada kulangan ngabejaan doang urang bakal balik berhadapan jeung Gusti Allah ditanya TV siapa kenaon emang aing neunden mata nitipkeun mata ka sia titah neuleuan TV bae main bola film dan lain sebagainya akur jeung parentah aing salamet sia mata sia teu akur ditojos sia ku aing geus mempersiapkeun besi di neraka jahanam ribuan tahun jang nyolok mata sia siapkeun mantak kulaga tagis alhamdulillah urang dieu mah baroga TV KB alhamdulillahirabbil cukup jang ka neraka mah eta ge alhamdulillahirabbil teu daekeun ngajawab sia ibu-ibu lamun kitu mah dipanggolikeun nu anyar deui nuhun ka haji nuhun los haji we mun meulikeun TV los tah pokona aing mah hayang dibelikeun bae adapun ke di akhirat ulah mau aing nya kudu kitu mah haji geus pokona dah waktu tama berarti KM na ieu mah teu beres ucing garong HP ku Allah bakal ditanya alat HP handphone sia digunakeun apa kenaon ai Rusdi mah geus nyaho kula mah ngagunakeunana nya mah urusana pasir semen besi awi nya ngagunakeun ya urusan jeung jahe saeutik lah aya saeutik aya atuh ieu mah lagu teu dicaritakeun bawa biangna ieu mah ucing garongna Haji Bahri kos kieu ge Haji Bahri emang kadeul aku kumaha nya nama bapana ucing garong atuh teu kanyawan pamajikanna dilus-lus bae hay nyanu emang sakali atuh bangun nama ieu jadi kiai atuh dasar ucing garong atuh tetep bae wayah aya beurit bari caplok bae tah ieu bangsa nu kos kieu teu beres kabeh ya ngan alhamdulillahna laporan mah aya bae ka kula nu mentak kula ditepak teu khawatir asal ngaji uy ganteng kemana ya lain cep ini kemana ulah nurut nyana alhamdulillah Haji Bahri larinya nyeplos etik nu laporan ka kula
barang geus kebal aya lapor Haji Bari sia naon ampun aman jadi aman komo Rusdi mah di geus sadar bae sadar geus ulah sok nurutan bapak kos kitu mah nya sadar bae sadar lain sadar sakena teh geus nu aya bae kitu-kitu keneh jadi kukula sok disadarkan aman komo ay ketua mah hiji mah geus kolot nya geus kahayangnya na ha geus alhamdulillahirabbil alamin nah iyalah Kangjeng Nabi nu mantak salila hirup can pernah seubeuh Kangjeng Nabi mah masyaallah urang mah urang isuk-isuk uduk ya kan mun teu uduk kupat terus jam 11 dahar wajib teu teu dahar puyeng atau jam 12 dahar komo nu teu di pabrik mah jam 2 ngawadang terus ke jam 5 dahar deui terus engke makan malam atuh teh mah waktu beak ku dahar deuk iraha nurutan Kangjeng Nabi na mantak Kangjeng Nabi ditegor ku Gusti Allah gol ya Muhammad li azwaj bejakeun ka pamajikan anjeun loba berarti lamun bahasa azwajik loba lamun Allah nurunkeun ayat ka haji Masuri moal azwajik li zaujatik hiji doang sebabnya atawa nurunkeun ayatna ka Haji Bahri hiji atawa ka Rusdi sapotong teh ka Kangjeng Nabi mah jeung moal ieu turun ayat ieu lamun Kangjeng Nabi mah li azwaj intina panjang lamun didongengkeun ayat lamun dibacakeun ieu mah kieu bae bejakeun ka pamajikan anjeun endek milih dunia silakeun ngan pepegatan atau endek milih akhirat sakitu bae nu pangheulana ditanya Siti Aisyah cek Kangjeng Nabi bebejaheula ka Abah endek milih dunia atau endek milih akhirat bejakeun ka Abah cek Siti Aisyah urusan kos kitu mah teu kudu bebeja ka Abah jeung ka emak eta mah geus aya dina naluri kaula kulama ya Rasulullah sarua jeung Kangjeng hayang ka sorga akhirat hayang ka sorga kula geus sarua peureum kana dunia teu hayang kula mah kana dunia hayang milu bae jeung Kangjeng Rasul tiis tahun boga panjakan itu teu tiis kana hate masyaallah ngeunaheun biasa bareres biasa ieu panitia aduh Marwati Kangjeng Nabi Siti Aisyah pohara jasa tanya anu sajan Siti Hafsah kumaha Hafsah putra Sidina Umar sami abdi nuturkeun ka Siti Aisyah ditanya kabeh dek naon atuh di dunia lah di dunia mah moal kebel kami mah nikmat jasa hirup jeung Kangjeng Rasul isuk dahar sore henteu ke sore dahar isuk henteu cukup sakitu ge geus nikmat jasa moal kebal hirup di alam dunia isuk pageto ka akhirat sedengkeun di akhirat di sorga saha anu terlalu menikmati di dunia na kana kanikmatan dunia bakal dikurangan keistimewaan di sorgana kami mambung dicoceng di akhirat di sorgana kajen teuing di dunia na tapak asal di akhirat na kami mah optimal Masya Allah Mang Haji Uwi mun aya awewe nu kos kitu ulah dikamamanakeun ulah dikamamanakeun geus paning talian bae maksudna urang jadikeun jimat ya maka karakter dibelikan slop baik Haji baik aja ngomong baik Haji tadi kemarin Haji kuna wame biaru meureun geulangna baragus meulina di mana meureun cekeun cincina geus tambah deui bae cak Haji we puyeng aing gantung bae awak aing sia awewe bapak sekali itu bae nu diobrolkeun teh urusan maca sholawat, zikir, maca Quran gitu, tahajud. Nyana mun kapanggih jeung babaturan, hei geus deureun teh bi anu. Wih, kongkorongna bagusnya. Eta kos kari itu bae. Masyaallah, Haji Uwi kumaha ieu lalakon. Bener bae. Aduh, mantak Haji Uwi hajun teu lintuh-lintuh ge. Kuru bae. Beak kabeh ku pamajikan.
Masya Allah asal teu ngomongkeun gelang jeung kongkorong baju potonganana bagusnya di mana meulinanya coba orang tanyakeun sabaraha duit sih sebenarnya bisa henteu ngeridit boloon urang lamun nyaritakeun awewe geus mal anggeus-anggeus bener Marwati duh Masya Allah atuh kabeneran nu jadi pamajikan berit nu jadi salakina ucing garo atuh nerop tah mah situ Masya Allah pohoan tuh geus jam 12 lewat nah ieu mah lantaran isuk gawe dan lain suatu karasa kan Masya Allah ieu kakarak nyaritakeun Kangjeng Nabi bab kos kituna doang ieu mah dicaritakeun teh hiji supaya urang ulah terlalu ngaronjang-ronjang teuing terhadap dunia jageus diatur ku Gusti Allah geus anggeus wayah dagang mah dagang niatanana jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala wayah tani matani niatan lillahi ta'ala wayah bisnis segala rupa ja urang bakal balik ka Allah niatanlah jang ibadah ka Gusti Allah adapun cara Kangjeng Nabi mah urang moal bisa jasa nuturkeun iwal ti para aulia Allah nu engke tanggal hiji urang bakal ngarayakeun haulna jelema ahli zuhud ahli tapa ahli qanaah ahli tawakal nuturkeun Kangjeng pur we aya Tuan Syah Abdul Qadir Al Jailani kamani geus dibentuk panitiana tetep Abah Haji Patin wakilna sakara wakilna Haji Bahri naik ngeuna tina konsumsi jadi wakil koordinatorna tetep Haji Masuri lantaran nya nama kreatif nu henteu dititah ge digawean ieu kaistimewaanna tah laporanna ka kula di ditu kiai tukang wuduk laku jasa iya nganaonan haol haji laporan tukang wuduk hematnya sejenak kiai kunaon emang eta laku ngora apa ngora teu beres adak buah teh kos kararieu geus alhamdulillah bae teh kula mah mantak nya mah awet ngora alhamdulillah terus di dia aya Haji Imis ge terlibat di jerona di samping lurah geus nyumbang sapi hiji Haji Imis ke hiji ngan kula encan leuleuh sapina kuru apa gitu sebab sapi keneh kan anak sapi ge sapi keneh bener teh brak kakarak borosot teh deui geus sabar jeung begembel tah mah tuh tapi ku geus ngaluarkeun sorana ge geus alhamdulillahirabbil alamin di ditu jarokane geus aya ieu geus loba nu geus ngaluar suara-suara hewanna tahun kamari urang mencit sabaraha kumaha 40 tahun kamari 40 tahun ieu mah kumaha Allah bae yang penting mah hitunganna loba sanajan laletik mal tapi tetep bageula dewa ya tapi keur carita doang ya kulantaran ieu bari lalagaan ieu teu karasa urangnya kakarak saetik nyaritakeun mali wali dunya kun fid dunya kana kagoribun masih loba keneh encan nganclok ke eta ge loba keneh carita Kangjeng soal masyakatna soal zuhudna ari dituturkeun ku urang moal bisa ai 100% mah atuh urang ulah pati-pati teuing pikiran kana dunya kuari kieu saeutik ye timbang hate urang timbang hate urang mun urang resepan ka akhirat bakal salamet lamun resepan ka dunya bakal cilaka timbang kuari urang neuleuh motor resep teu ka motor resep urang lamun titah nyumbang ka masjid 20.000 50.000 resep teu teu berarti eta beratan ka dunia apa beratan ka akhirat eta geus boga perasaan ka surga apa neraka eta terserah lah teman-teman timbang ku sorangan-sorangan bae Masya Allah ieu urang resepkeun ka dunia apa resep ka akhirat timbang na ku sorangan kukula tadina neuk dicaritakeun teh pelebah pertimbangan etangan kulantaran waktu nangis penting teuing
ieu mah dicukupkeun sakieu hiji urang maulidan ieu nyonto Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh dina pelebah ulah pati resep teuing dunia dibere mah ku Allah alhamdulillah ngan resep jasa mah ulah sakitu bae dibere mah alhamdulillah ngan resep jasa mah ulah sebab cilaka engkena bakal moal resep ibadah urang terus-terusan ngurusan dunia nu tadi dibahas yakni wa gharrathumul hayatud dunia katipu nyana ku dunia lain ibadah endahan ngurusan dunia kajeun teuing batur mah urang memperbaiki diri urang bae neangan salamet supaya di akhirat urang diaku umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diaku selaku murid aulia Allah terutama Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz sakitu bae pihatur tisim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakirangan nananya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya hadiyal mudillin wa ya rahimal muznibin wa ya mukil asaratil asirin wa ya mujib su'alil abidin irham ya Allah irham ya Allah irham ya Allah amdaka min dzal khatil azim wal muslimina kullahum ajma'in Allahumma ij'alna ma'al akhyaril marzuqin alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima Allahumma ihdinas siratal mustaqim Allahumma ihdinas siratal mustaqim Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.